Jadi kudu cicing babarengan ngilu wae ka saha ka Syekh Kamil, lain ngaran Syekh Kamil nya di istilahna mah guru mursyid itu gitu nya guru mursyid nu bisa ngabimbing nepikeun ka Allah. Itu lada langka sih pangi jeung jalmi nu kitu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila sahibi hadzal kitab. Nas'aluka naf'an mubarakan ya Allah fidini wa dunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dina kitab Muniyatul Fakir Wasiratul Murid ya, jalan kanggo menuju ke Allah. Sanges kamari jelaskeun ya. Jadi nu namina isim teh dikir ka Allah gitu nya. Hoyong nepi na ka Allah teh ku cara dikir. Tapi henteu sakabeh dikir bisa nganepikeun ka Allah ari carana salah mah. Kitu nya. Nah, maka ieu musannif ngabimbing ku ilmu isyarahna ka urang cara-cara dikir nu bisa nganepikeun ka saha? Ka Allah. Tah, kamari geus dijelaskeun bil khobdi. Kunaon kamari teh? Kedah kahanap. Ulah naon teh? Ulah kaluhur hati urang teh gitu. Ayeuna sanges ayeuna bil khobdi kunaon tah? Wa tanwini ku tanwin. Maksud tanwin pan aya opat tanwin teh. Aya tanwin tamkin, aya tanwin tankir, aya tanwin iwad, aya tanwin muqabalah. Lieur bae kupingkeun cek abigi lah pokona mah nya. Pokona mah naon bae lieur atuh ngajinya. Aroni kitu nya laras. Gitu ditanya naon bieu lieur. Pokona tanwin aya opat, aya tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwad, tanwin muqabalah. Ieu ku musannif dibere penjelasan tentang tanwin. Tanwin nu bisa nganepikeun ka Allah. Naon isarahna? Nomor kahiji amma tanwinu tamkin. Anapun ari tanwin tamkin, naon maksudna hartina? Bi ayyam kanahu Allahu ta'ala min mahabati syaihi kamil. Tah jadi nu namina tanwin tamkin maksudna kumaha? Kudu anjeun teh netep, kudu anjeun teh cicing jeung saha? Cicing dina mika cinta Syekh Kamil. Syekh Kamil teh seorang guru nu ngabimbing ruhani anjeun ka Allah. Jadi kudu cicing babarengan ngilu wae ka saha? Ka Syekh Kamil, lain ngaran Syekh Kamil. Nya di istilahna mah guru mursyid itu gitu nya, guru mursyid nu bisa ngabimbing nepikeun ka Allah. Itu lada langka sih pangi jeung jalmi nu kitu teh. Lain langka deui asa ciga hese pisan. Kitu nu bisa nganterkeun naon? Ka Allah teh gitu. Nya ari khutobah mah tukang nyararita mah asa loba. Ngan semakin dia di kuping itu lain beuki ngarti, asa beuki jangar ngupingkeun naon? Ngupingkeun nu ngaji teh umpama lain jadi beuki wauh ka Allah tapi kan beuki debat wae dina ngaji teh. Beres ngaji debat. Beres ngaji pasea asa aing pangalusna atuh eta mah lain nepi ka Allah ari kitu mah. Da ngaji mah nganepikeun ka saha? Ka Allah hoyongna teh eta guru mursyid. Tah, maka kumaha maksudna? Lamun anjeun pangih jeung nu kitu, penak jeung nu kitu, anjeun kudu ngahidmat ka anjeunna. Naon ngahidmat teh? Pokona mah babantu, tuturkeun, bantuan, nuturkeun anjeunna mah, nuturkeun jalmi kitu mah bakal nganterkeun. Contoh saha baheula?
di antarana ieu naon nabi-nabi antara nabi jeung nabi atau nabi rasul jeung nabi saha Nabi Musa alaihi salam. Pan Nabi Musa teh baheula teh pan pernah nyarios kitu nya cek Bani Israil teh pan punten nanya gitu. Nah aya nu leuwih paham tentang Allah daripada kaula cek saha? Cek Nabi Musa ka saha? Ka Bani Israil. Da eueuh. Kaula nu pangnaonna nu pahamna ka saha? Ditegur ku Allah teh. Ditegur Pak Haji, ditegur Nabi Musa ditegur ku Allah. Tong gitu. Bener anjeun teh nabi, bener anjeun teh rasul, ilmuna tinggi, tapi da lain anjeun nu pangtinggi nama lain. Saha? Tungtungna Nabi Musa kumaha? Nabi Musa pan di mana? Saha? Dek guru. Pan ari bangsa urang mah lamun aya nu luhur teh sentimen langsung naon? Langsung goreng kalakuan teh langsung asa ngarasa naon asa eleh pamor asa eleh naon kumaha gitu langsung jadi musuh jeung manehna teh. Tapi Nabi Musa mah keren dibejakeun aya nu luhur daripada anjeunna dina ilmu sebagian ilmu tertentu maka Nabi Musa lain ngarasa dihinakeun justru karum panasan hayang menang ilmu ti anjeunna tuduhkeun ka abdi dina surah naon tah Al-Kahfi. Benernya dina surah Al-Kahfi pan mencari-cari teh ketigannya singkatna geus kapanggih punten apan kerena Nabi Musa ka Nabi Khidir kumaha apan anjeunna nyarios minta izin wios abi ngiring benernya wios abi ngiring gitu kumaha ayatna teh cik da bejana mah katalar ari abi keur ada lieur ieu tarang teh ieu saking lobaana nu dibaca ting naon teh apal ieu naon tah ka itu poho deui lupayalah gitu bukan namanya ada penting ngarti lah mah surah naon tah Al-Kahfi itu dina surah Al-Kahfi itu ka 62 dua sebenarnya ayat teh kitu nya antara didinya lah gitu nya nah abi boleh nuturkeun ka salira gitu deuk naon tah anjeunna nuturkeun teh nya eudeuh belajar tentang ilmu anu ieu ilmu teh nu teu dibikeun ka anjeunna tuntuna mah rusda naon rusda teh anu memang ilmu mah geus aya tapi cara ngagunakeun ilmu can apa can bisa jadi bisa ngabing-bing gitu ka saha ka Nabi Musa pancek Nabi Khidir teh moal sanggup anjeunna san moal sanggup nuturkeun naon nuturkeun kaula mah pancek Nabi Musa teh bakal nah cek Nabi Khidir nah naon nah bisa gitu sabar anjeun kana perkara anu can apal da bisa so teh bersabar lamun geus apal hakikat eta perkara gitu baiklah teu we tapi pada akhirnya pun gitu kumaha tah singkatna kitu lah ya pokona namanya saha tah kisah Nabi Musa sareng Nabi Khidir tah punten ieu Nabi Musa kumaha anjeunna panu nuturkeun hidmat alus ka saha ka Nabi Khidir teh gitu pan adabna tah lamun urang hayang menang bimbingan ulah calutan gitu lamun urang hayang menang bimbingan tuturkeun anjeunna teh lamun urang mangihan jalma nu kitu kana nuturkeun jalma nu kitu mah gerak-gerikna we bakal jadi nuntun urang ka Allah kitu gerak-gerikna oge mun mangihan jalma nu kitu mudah-mudahan we sing dipangihkeun kitunya jeung guru mursyid kitunya nah engke dibejaan lah ciri-ciri jalma mursyid nu kumaha guru mursyid teh aya ulama mere penjelasan baik dina kitab Ihya Ulumuddin baik dina kitab Khazinatul Asrar aya dijelaskeun aya sabaraha ciri-ciri dohir batina anu kalebatkeun guru mursyid bisi katipu kitu ngaku-ngaku naon tah be ngaku ngalain guru mursyid tungtungna mah jadi poho we salat naon kumaha naudzubillahi min dalik kitu nya tah ieu nomor kahijinya jadi sing tumetep kitunya sing naon khidmat babarengan kitu jeung naon jeung eta saha guru mursyid teh kitu nu bisa nganterkeun anjeun ka saha kalau da urang pan hese urang kudu aya wasilah tah wasilah eta anjeunna gitu
gitu. Nah, dua tanwin naon tah? Tanwin tankir. Wa amat tanwinun tankir ari tanwin tankir mah kieu Mas hartina teh bi ayatan kira min jami'inas wa yafirru minhum. Oh ya Allah. Jadi namina tanwin tankir mah maksudna teh anjeun kudu lari, kudu init ti sakabehna manusia menuju ka Allah hatta ya tanisa sehingga anjeun sosonoan sehingga anjeun naon cek urang mah anteng jeung saha jeung Allah. Lamun bahasa ieu nomor naonnya ujlah kholwat gitu. Kudu ngabiasa naon naon kholwat sok gitu. Naon sababna? Jadi dikrul kholqi daun loba ingat ka jelema maka makhluk mah sok jadi penyakit. Bener Pak Haji? Loba ingat ka makhluk sok jadi penyakit, ngalieureun kana tarang. Gitu. Wadikrullah jeung ari dikir ka Allah dawaun obat. Jadi loba ingat ka makhluk mah jadi penyakit, tapi lamun ingat wae ka Allah mah jadi obat. Sok kerasa teh. Ya, tina kacape urusan dunia, tina pagawean, orang eureun sakedeung cicing ngupingkeun katerangan-katerangan agama, tiis teh. Tiis padahal eueuh nu mawa es, tapi benernya tah ya kok bisa gitu ieu nya? Itulah. Ya, tah tanwin tankir teh kitu, urang lari ti makhluk masuk lari teh hatena gitunya ti saha ti makhluk gitu. Nah, di dia supaya orang naon adem ya matak lamun paham mah lamun jalmi paham nah bet loba kanyeri supaya anjeun loba deukeut jeung Allah. Nah anjeun kieu contoh geuningan aing geus kolot mah nya loba beser gitu ti peuting teh nya bener tuh. Pan ayu keur ngora keneh mau bok wah kumaha peureum teh geuningan kumaha da geus kolot mah jam sabaraha jam 1 teh geus hayang ka mana ka cai sabenerna teh latifna Allah lembutna Allah seolah kieu hudang anjeun teh butuh kaula sok hudang sok nyeureub ka kaula kitu ku lembutna Allah dibeteri ku naon tah supaya anjeun teh naon ngompol kitu urang teu ngarti ngompol hungkul peureum deui urang mah padahal teh latifna Allah supaya urang ngadeuheus jeung Allah deukeut jeung Allah ngan kitu teu ngarti padahal teh sinyal ti Allah supaya orang dedeketan supaya orang sosonoan jeung Allah gitu tah tanwin kitu teh gitu. Jadi lamun orang terus wae jeung jelema ulin wae jeung jelema terus-terusan da sok lieur sok meh tiis meh adem meh bisa nepi ka Allah kudu loba naon tah kholwat ujlah gitu. Lamun dina torekat Syadiliyah mah jang deh dina kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah aya penjelasan tentang cara dikir wusul ka Allah aya dina kitab eta. Bisi suatu saat urang ke daeknya aya umurna jeung Allah ngizinkeun urang buka we eta kitab teh nya gitu. Ari abi tos ngabuka tapi rasa-rasa mah atos patak tari ngabejakeun tos dibuka abi mah nya ngabukakeun ngabejakeun anu can dibuka gitunya. Nah, karangan saha eta penyusunna Ibnu Athaillah As-Sakandari nya Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Miftahul Falah pembuka kebahagiaan ya wa Misbahul Arwah cahayana lenterana pirang-pirang ruh. Ya lamun hayang bahagia ruh hayang tersinari eta kitabna cara-carana namina teh nu bieu teh Miftahul Falah wa Misbahul Arwah penyusunna Ibnu Athaillah As-Sakandari penyusun hikam gitu. Nah aya penjelasan ya untuk babari sebenarnya mah urang teh kudu ngabogaan tempat khusus sih horeng lamun di imah teh tapi eta gelam urang kitu gawe
ulah arapaleun sasaha teh ulah. Engke teh aya syarat-syarat nangke kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu. Teu babahari, kholwat hungkul teu bawa ilmu mah lain menang nepi ka Allah kanu jangar we anu aya terus. Kudu boga ilmu heula, nanaon oge nya, da ilmu mah imamna. Gitukeun lah ayeuna mah, ieu mah karek bocoran sautak saeutik. Tong laka aya namanya karek oge atuh. Naon? Karek memulai ngaji lagi gitunya urang teh. Paham Pak Haji nya? Tanwin naon tah? Tanwin tan. Nah, jadi urang di dieu nya tankiru liman ta'aruf. Jadi orang kudu lari ti jalma nu urang apal. Maksudna engkenya oke orang nya gitulah inti namanya. Nah, supaya orang naon tah? Supaya hati orang bercahaya, supaya hati orang bersinar gitu. Orang kudu minang ujlah, kudu minang kholwat. Bahkan punten jang den lamun aya jalmi encan beres dina naonna, dina ujlah jeung dina kholwatna encan beres dina riyadhah qalbuna, terus anjeunna teh dina tengah-tengah atawa dina awal-awal pedang geus kadang-ngareuna gabung jeung manusia campur jadi penyakit, jadi ruksak deui tah torek naon riyadhah anjeunna teh kitu nya. Matak sok aya geuningan jelema ngaleungit heula we kitu, balik-balik jadi jelema we gitu, sok aya gitu ya. Jalmi-jalmi nu naon ngaleungit heula gitu, mun bahasa urang naon baheula teh nya karena teh dilem gitu nya aya gitu eta jalmi-jalmi teh gitu. Tapi kudu boga guru lah heula, tadi kudu boga guru nya meh anjeunna bisa ngabi naon sabab lamun urang eueuh guruna bisi ge guruna setan. Bahaya punten ieu aya hiji riwayat katerangan Syekh Abdul Qadir Jailani anjeunna salat geus beres salat ya dukatos beres geus teu acan ya riwayat katanya aya cahaya anu luar biasa, cahaya eta nyarita anallah kaula teh Allah kumaha geus cukup anjeun mah ibadahna geus deukeut jeung kaula geus anjeun mah geus tina eta cahaya teh. Coba lamun urang deuk salat kitu aya nu ngaku saha ku Allah pan jelema tungtu naon aing teh rasul aing teh nabi pan karena itu loba jelema ngaraco pan aya geuningan nu viral dina naon ieu kecena urang musyawarah jeung naon jeung malaikat ngobrol jeung naon jeung malaikat ngaraco we kumaha da moal bisa ngobrol jeung malaikat atuh nu diizinkeun ku Allah para nabi para rasul aya wali-wali yang diizinkeun ku Allah kitu nya eta keun. Tapi rasa-rasana ngaloba nu ngaraco ya. Naudzubillah min talik ieu Syekh Abdul Qadir Jailani anjeunna waktu eta naon anjeunna langsung maledog idhab iblis ingkah si iblis eta suara nyarita deui sanyana dina tahapan ieu teh geus loba nu nepi ka belah dieu teh nya loba jelema anu carilaka dina tahapan ieu teh loba anjeun mah salamet ini. Betul, perjalanan lain perjalanan awak tapi perjalanan ruhani ya, perjalanan ruhani ya. Tak itu ieu ngajelaskeun jelema lamun geus suluk bahasa nantinya ilmu suluk jelema anu suluk sebutkeun salik kitu anu ngeureuyeuh ka Allah teh ngeureuyeuh kitu nyari awak mah nya kieu bae biasa gitu awak mah ngan perjalanan hatina menuju gitu aya suluk aya salik ya. Tan dina naon tapi teh tanwin tankir asa kitu heula we nya waktu ya kedeui we nya karek nembe teh tanwin tankir gitu nya. Jadi urang kudu ieu kudu naon kudu ngajauhan lah gitu nya kudu loba ujlah loba kumaha tapi kudu boga ilmu punten kudu boga ilmu. Urang ulah laka ujlah urang ulah laka kholwat lamun urang can boga naonna can boga ilmuna justru orang bakal jadi permainan setan lamun urang kitu gawe teu boga ilmu ku setan dipermainkeun kitunya. Naudzubillahi min tali sakitunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.